Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenalkan angka-angka anu angge bahasa Sunda. Ini namanya II. Ini namanya 2. Namanya 3. 4. Nah, 7. Delapan. Delapan. Sepuluh. Sip, pintar. Ulang deh, A. Angka hiji nu mana, A? Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aina tinggal tambahan. Aina tinggal belajar tambah-tambahan. Tami sabaraha wae, A? Hiji ditambah 2, jantan sabaraha? 3. Pintar. Terus, A teh paling resep kana angka-angkanya aja. Nah, ayeuna 3 ditambah sabaraha? 'Jantan sabaraha? Yang 5. Pintar. Teh sakola teh nembe sasasih langkung ya? Terus bade ngadam tambih sabaraha di? Nah, 5 ditambah 2. Nah, jantan sabaraha? 5 ditambah 2? 7. Yang 7. Terus nah deh ya. Tambahan hiji. Tambah sabaraha dia? 2 ditambah sabaraha? 5.
Dua ditambah tilu jantan. Sip. Terus Arif anu dicanak misalkan 2 dicicit teh 1 tong dempet teuing. Roti iya teh. Udah jantan aya roti ya. 2 dicancak. Hiji. Oh, rotina aya 2 dicanak hiji gitu. Di mau hiji. Oh, jantan jantan hiji. Berarti 2 dicanak hiji jantan Hiji. tulisna kumaha? Pinter AA. Nulis 2 dicanak hiji kumaha? 2 dikurangi hiji 2 2 2 tong dempet teuing. Tong dempet teuing ya di handapna atau di pali handapna. Nah 2 di anak tulis 2. 2 nah terus dicandak kita ya A tah. Ini entos leres eta na A tanda pengurangan. Nah Di mana? eta caket 2 pengkeren 2 Di dia. pengkeren 2 yang nah pintar. Dicandak Canda hiji. sok tulis angka hijina. Iya, Bos. Tuh canak hiji sama dengan Sama dengan apa? nah nu kieu sanamina sama dengan sami sareng sama dengan. Nah jantan sabaraha? Hiji. Dua tadi agak roti 2 mam gua hiji jantan. Hiji. Nah 2 dikurang hiji sama dengan Hiji. Perasaan apa deh? Nah deh entas heula sok atuh. Apa dia entas heula? Tutupna mana ya? Ini tutupna. Nah Jika sang itu banyak sobat video PH,